Kemana lur? Kurang mikro air terjun anu tersembunyi lur. Di mana ya? Di mana? Di mana? Di mana ya? Di mana? Itu daerah Paseh Ibun Desa Loa. Desa Loa awal lahirnya. Lahir, pokoknya awal lahir di dia we. Nah, awal lahir di dia ayo. Ayo pokoknya mah orang as. Kunci, karena kunci. Assalamualaikum. Sarang Bapak saha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palawargi. Ieu ayeuna nuju di pamandian Cikahuripan anu bade micen segala rupa anu bangsa siang banding nu teu pararuguna. Mangga dongkap ka dieu. Tujuan lur. Bismillah heula tuh. Tah ieu micen rareged cenah anu hoyong nongtot jodoh mangga ka dararieu. Nya anu nongtot pokona mun sagala nongtot jodoh mangga ka dieu. Lur, nah ieu tempat pemandian anu jarang kajamah lah, sentra kajamah pisan khusus oge. Anu disebut keramat teh lah. Keramat batin. Keramat jati deh ini anu kumaha beus teh. Di mana ya? Di mana ya? Di mana? Di Desa Lawat, Desa Lawat. Desa Desa Loa. Lawat, Kecamatan Paseh. Paseh Ibun. Walahirnya Kana mah walahir. sawae sing anu kadere ka dieu bukan mah omat bakal naon deh karek udut maka kopi soalnya eueuh pisan. Intina mah sangu ngomongnya aya kok sangu mah. Kana mah warung kan dia. Aslina. Mangga sok didarongkapkan ka dieu. Insyaallah ieu sagala rupi anu bade murageun sagala rupi. Insyaallah dengan izin Allah nganaon oge. Pokona mah anu hese jodoh anu murageun hiseup omat ka dieu. Ieu kan tempat pamicina segala rupa. Dia kan mungkin kagorengan mah teu bisa eta ngomong jadi sifat mah. Sabatu nah teh.
dulur parantos ah sudah bak hujan itu mau pares tong terus gini dia kurang cowok lah sama anu pokoknya mah yang lengkap nama baca deskripsinya mau teng hilap komat pokoknya mah like comment subscribe besok kalau ya dulur selembur teh pokoknya mah Ngobdar channel. Ngobdar channel mamen.